wabarakatuh. Wargi-wargi ada Gelora TV dina dangat ayeuna urang jalan-jalan ka anu namina objek wisata nu aya di palihan Gegempalan Kabupaten Ciamis. Tantosna objek wisata naon atuh eta? Tantosna nyaeta objek wisata Bukit Sinar Mulia nu ayana nyaeta di palihan Gegempalan Kabupaten Ciamis. Tantosna sapertos kumaha atuh kaayana ayeuna, hayu urang sasarengan sareng simkuring Yayang Ona Rudido Amor urang ditetenan. Pikeun warga Tatar Galuh, ieu mangrupikeun tempat wisata anu anyar di Ciamis. Namina nyaeta Desa Pariwisata Sinar Mulia, Dusun Bojong Sari, Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tempat wisata ieu henteu jauh beda ti tujuan ayeuna anu mawa tempat selfie, tapi anu unikna aya sababaraha jinis perjalanan kaulinan tradisional ti zaman baheula. Datang tiasa ngagunakeunana pikeun nyayogikeun sarap pikeun murang kali janten aranjeunna henteu kacanduan teuing get-get. Anu datang tiasa mainkeun slide anu mirip sareng roller coaster, tapi secara tradisional nganggo awi atanapi sabab sebat lori-lorian. Aya oge tihang, ayun, oge aya slide di darat. Kumaha cara nganggona? Murang kali kantun ngageser dina alas dina bentuk ember lami atanapi anu sapertosna. Ameng di Desa Pariwisata Sinar Mulia dijamin bakal pikarsepeun, kusabab barudak bakal langkung aktif dina main tibatan ukur linggih dina main get-getna. Lokasi ieu oge cocok pisan pikeun rekreasi kulawarga, tuang sasarengan sareng hawa terbuka. Tarik hawitna ieu mah ide ngadamelna objek wisata Sinar Mulia teh saha Pak? Nyari hawitna mah nya abdi teh warang Pak RT pada Pak RT anyar mereka parurah nyobian ada cong pelakan angka cau gitu kita ada dan musim halodo Pak suara kita lah cong ada mayo soros kodan jadi satu tujuan warga sedayana ngiring Tempat wisata ieu demitina tempat ieu mangrupikeun kebon anu dianggurkeun kalayan legana kira langkung 1 hektar. Nanging warga damel bebarengan pikeun maresihanana sareng nyandak inisiatif ngajantenkeun tempat kaulinan barudak kalayan konsep game tradisional. Yayang Ona Rudido Amor, Ade Gelora TV, Dusun Bojong Sari, Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, ngabewarakeun. Wargi-wargi Ade Gelora TV tadi urang parantos ningalian atanapi nitenan anu namina objek wisata Sinar Mulia. Tantosna nyaeta nu aya di Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Tah sapertos kitu panginten wargi-wargi Ade Gelora TV kaayanana tantosna hayu atuh urang sasarangan urang dirojog supados langkung majeng deui. Hatur nuhun kanggo ka wargi-wargi Ade Gelora TV anu parantos like, share, komen, oge subscribe. Kanu teu acan mangga hayu urang sasarangan di subscribe supados akun ieu langkung berkembang. Supados oge wargi-wargi Ade Gelora TV tiasa ningali update-update nu terengalna atrapi bewara-bewara nu engalna ti Ade Gelora TV. Simkuring Yayang Ona Rudido Amor pamit. Wilujeng wayah kieu dipungkas eku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.